hitut. Beda gerakan anak oge. Coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana gerakan orang sholat nahan hitut. Nu sholat nahan hitut tibujur kasirah. Kok Asep nyaho? Aing ngalaman. Makanya bapak-bapak lamun sholat berjamaah di masjid hareupeun urang anu ngagerebeg bujur kana sirah itu patut dicurigai. Eta jelema keur nahan hitut. Ulah asa-asa kagetkeun bae ti tukang. Wey, payet langsung ngabeledak eta. Sabab kondisi knalpot racing keur melengeh eta. Jangan lupa saudaraku untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Reza Picture. Agar kami lebih semangat untuk mencari video-video lainnya yang lebih menarik untuk Anda tonton. Terima kasih bila sudah subscribe, mari kita lanjut nonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a. Yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring divi hormat, ngahaja protokol diheulakeun. Sabab saase Mubarok moal naik-naik kana panggung, lamun teu dititah ku protokol. Tapi ka isu aing diimah we di ditu. Nuhun kol.
protokol. Wabil khusus anu sangat dispesialkeun, sangat diutamakeun. Guru-guru urang sadayana, para alimil ulama, para kiai, para asatid. Kenapa para ulama, para kiai diutamakan, dispesialkan? Maaf, kita nggak bakalan tahu Islam. Kita nggak bakalan kenal Allah dan Rasulnya. Urang moal cinta ke Allah, ke Rasul. Lamun syariat teu aya nu memperkenalkan Islam ka urang. Hakikat hidayah taufik di Allah. Hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam nyampe ka urang. Tapi urang panggih jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi, can pernah nguping suara Nabi, can pernah. Tapi kunaon dina hate urang tertanam rasa iman, rasa cinta ka Nabi anu sakitu hebatna. Sababia disampaikan ku para ulama, para kiai di pengajian-pengajian. Leres teh? Berarti aya jasa batur ieu teh. Aya jasa para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita semuanya yang sudah mensyiarkan Islam di majelis-majelis taklim, di madrasah, di pesantren, sehingga tertanam rasa iman, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jasa-jasa para ulama, para kiai inilah yang harus kita hargai. Makana atuh ai panggih jeung kiai teh di jalan jeung guru jirang bara mere rokok. Atuh nanya-nanya sia teh. Panggih jeung guru di jalan malah sembunyi. Siga panggih jeung tukang renten mung ditagih. Aya nu kitu di dia. Sia mitnah ka batur. Teu aya di dia mah nya. Eueuh nu ngaku. Eueuh nu ngaku. Berarti urang nyaho Islam jeung ajaranana gara-gara aya jasa batur. Jasa guru-guru urang. Yuk belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Mere dunia teu bisa ka kiai ka guru urang atuh mere doa nu bagus-bagus. Makana sing rajin ngadoakeun para ulama, para kiai, guru-guru urang. Sebab manusia langka. Penerus ulama, penerus kiai mah susah neanganana. Buktina pesantren-pesantren sudah mulai kurang peminat-peminatnya. Bener tuh? Artis mah pejabat loba di mana-mana. Lurah can eureun ge loba nu hayang jadi lurah. Bener? Kok mau penerus artis mah? Ribuan. Tapi pengganti imam di masjid, pengganti khotib, susah neanganana. In akur-akur anak sia di pasantren kente. Akur-akur. Anakna teu ngaji.
Tapi di dia malah santri, alhamdulillah. Yo orang malas jasa guru-guru orang ku doa. Doakan para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna. Sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah barokah ilmuna, tambah milik rezekina, tambah istrina. Aya naon ieu riweuh, aya naon ieu? Itu ini itu tukang geus calang ngaprek amin teu jadi kunaon eta? Kagok aing neuleuna. Tina A kana minkeun bae. Ya lalaki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Pasti. Keun doa nu terakhir ulah waka. Daripada kuring turun ceramah dicekek nini. Cari selamat. Doa nu terakhir ulah waka. Penting para ulama, para kiai, para asyid, panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, garampang rizkina, diberi turunan anu saroleh tur solehah, anu mampu neruskan perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Pak Lurah, beserta jajaranana, Pak Kuwu, no, alhamdulillah di dia bahasana kuwunya. Kuwu kepala desa teh kuwu. Di Kerawang mah Jawa Barat lurah. Lamun ka Kuningan Majalengka kuwu sarua. Lamun ka Tangerang ke Banten nyebutna jaro. Pimpinan wilayah desa naon ieu teh? Pamedaran. Pak Kuwu beserta jajaranana mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah yang soleh. Khusus segenap para panitia penyelenggara halal bihalal. Alhamdulillah sebagai ketua pelaksana Kang Suhada, Kang Amin, dan kawan-kawan. Termasuk paguyuban Hiperga, Hipega, kena tuh salah seetik mah, panaing kakarak ka dieu nage, amit-amit orang dia mah, garalak, Hipega, oge paguyuban PGP, alhamdulillah, wasilah Kang Suhada, Kang Amin, ngahubungi Kasim Kuring buat acara dina peuting ieu. Hakikat izin Allah dengan perjalanan 4 jam lebih Sim Kuring bisa nyampe ke dia. Alhamdulillah. Oke, ke para tokoh, para ulama, para asatid. Alhamdulillah. Kiai Abdul Hakam, Abu Hakam, Al-Ustad Arifin, Al-Ustad Abdul Hadi, Al-Ustad Ghazali, geus sakitu-kituna. Eueuh deui bacaeun. Nu teu kasebut ulah nyalahkeun aing. Salahkeun masih syuhada. Atuh heuh eta jelema nu ngariweuhkeun aing bae eta. Syuhada teh. Sieun aing teu datang meureunnan. Kering deui nelepon meuni. Rieuet ceuli aing. Suhada jeung si Amin tah mana tah jelemana tah. Cekek ku aing. Tah Suhada tah. Amin Suhada. Ulah dinu poek Suhada. Makin geuneuk bae tah. Deket neon, ame cerah. Tentunya ya acara teu ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna? Aya perjuangan, aya pengorbanan. Naon perjuanganana? Kang Suhada, Kang Amin, geus ngahubungi ti heula. Perjuangan eta. Bah aya tanggal nu kosong buat halal bihalal, aya ieu geus jadikeun bah, jadi.
Di samping perjuangan pengorbanan. Naon pengorbanan harta, tenaga, pikiran. Ya dikorbankan. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Maaf, ieu lain nu panitia ieu, nu batur ieu. Geuning dipasang di dia, pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Leres teu? Ting lunas ting incan. Tukang sound, lunasan. Geus. Tuh suhada licik aing dianjuk. Kanyahoan ku aing. Harta dikorbankan. Tenaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para pemuda, Masya Allah. Ngorbankan tenaga, ngebebenah ya tempat supaya nyaman anu hadir. Pikiran dikorbankan. Panitia dagdigdug pikiran anak. Suhada ya amin anu ngahubungi. Neleponan baik. Sieun asa bubarok teu datang. Tilu poe ka tukang mus WA beta suhada. Bah. Ulah poho tilu poe deui. Geus. Teu panjang aing ngajawab. Isuk-isuk kring suhada deui bae. Ih, amit-amit. Bah, engke sore ek berangkat jam beraha? Jam baraha we bebas. Pusing suhada digitukeun. Beres salat asar nyiapkeun mobil rek berangkat ka dieu. Ningali Sherlock 3,5 jam jeung macetna 4 jam lewat. Bener, macet. Beres salat asar jam 4 nyiapkeun mobil. Karek-karek naik suku sabelah kana mobil. Kring, suhada deui bae. Aduh. Bah, posisi di mana? Karek naik suku sabelah. Kira aku suka aing kudu dipoto. Yang bukti. Biar aing berangkat. Begitu nyampe ka dieu, suhada amin bunga. Suhada. Wah, aing datang tadi. Karaknya, aing kalakuan suhada. Ternyata resep nyium lalaki. Aing jadi korban. Korban pertama aing tadi. Si Asep Mubarok tengah rasa kaganggu. Di WA, di telepon, wajar ngamaklum. Karena panitia tanggung jawab berat ke masyarakat. Sabab ia lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun yen acara ngelibatkan masyarakat luas. Hei panitia, hati-hati. Kudu amanah. Sabab masyarakat kabegi dua, anu pro, anu kontra ke panitia. Bener. Ketika acara sukses tanpa ekses, mubalik datang, kori datang, bunga panitia, tak aya nu komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mubalik teu datang, riet hulu panitia. Anu pro maka panitia ngupahan bae, sabar, tawakal, ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra ka panitia. Mahido nyalahkeun mitnah bebeakan. Lah aing teu percaya si eta jadi panitia. Tuh. Sok aya nu kitu. Di dieu. Eueuh di dieu nya. Tina perjuangan, tina pengorbanan harta tanaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Pantas aya jaminan.
Sing sajal manu ngalengkahkeun sampean menuju majelis ilmu ngariung jeung para ulama para kiai maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Alhamdulillah. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalehkakeun sampean menuju majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai para asatid balikna menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin amin. Indit henteu. Pengajian hareupeun imah. Rutinan minggonan hare-hare bae pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Kudu aya amal. Ya mah jang lalaki, jang bapak-bapak. Lain ibu-ibu, ibu-ibu paling rajin ke pengajian, paling kompak di mana-mana ibu-ibu. Jujur, lain muji hareupeunana, Pak. Jujur, ibu-ibu teh kacapek urusan ke pengajian. Rutinan minggonan paling rame ibu-ibu. Ieu nu susah teh ieu wong-wong lanang. Susah. Loba alasan. Makana kuring di Cikampek di Kerawang ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun 100 ke bapak-bapak, nu datang 5an. Aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batuk ini jadi magahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 ibu-ibu mah kompak di mana-mana. Teu olok undangan ngan olok kejo. Teu kaop ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik ke beak. Atuh bolu karak diasongkeun seak hilang dari peredaran. Cau jeruk leungit. Makana ulah aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalintuh. Atuh keur ngaji ibu-ibu mata mah kos nu heueuh nempo kiai. Leungeun ngatur sleting tas. Jeruk liwat tewak bebeskeun sleting. Cau dedetkeun. Ibu-ibu. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Ya, itu tuh tinggal itu di meja. Cau jeruk awet. Bapak-bapak mah melototan baik kita. Luak liuk bapak-bapak. Neleuan cau jeung jeruk. Naon eta teh? Modus eta teh. Nempo batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan kuwu. Sok teu percaya. Kodok na kantong celana kuwu. Pasti aya cau. Mana Pak Kuwuna mana? Pasti eta aing curiga teh. Soalna nu belah dieu neuleuan wae cau bae kieu tadi. Tenang Pak Kuwun tenang. Diberi berkat ku panitia ya. 2 kardus. Masya Allah. Dibungkus ku pengajian. Makana bubar ti dieu urang sing boga harga di hadapan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Menjelang sabada Idul Fitri masih aya bau-bau lebaran. Masa-masa Idul Fitri simkuring atas nama pribadi Asep Mubarak menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Hapunten lahir batin. Wah nu ngajawab. Tega. Nu ngajawab duaan sawangsulna. Belah dia masih gana tengah hampura kae. Geus aing balik bae kitu.
No hate, no hate. Bu, Pak. Minal aidin wal faizin. Jawab. Sawangsul nak. Ibu, Pak, para pemuda, minal aidin wal faizin. Lamun teu bisa ngajawab taqabbalallah, jawab amin. Lain sawangsulna. Naon sababna? Kalimat minal aidin wal faizin menurut satu riwayat itu adalah serpihan bagian doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika khutbah Idul Fitri. Rasul ketika khutbah Idul Fitri menutup khutbahnya dengan kalimat doa, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Sahabat yang di depan mimbar Rasulullah menjawab, taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Aya nu ngajawab di belakang, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Aya nu ngajawab amin. Naon sababna eta doa? Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikan kami kembali fitrah, suci, bersih, dan masukkan kami ke dalam golongan yang menang di hadapan-Mu ya Allah. Doa. Serpihan doa Rasulullah dipotong deh ke orang Indonesia. Jadi minal aidina wal faizin. Allahumma ja'alna itu di bawah. Da orang Indonesia mah tukang motongan kalimat. Sebenarnya di Mekah, di Madinah teu aya dina lebaran minal aidin wal faizin teu aya. Geus jadi budaya di Indonesia. Jadi lamun anu ngucapkeun kalimat minal aidin wal faizin teu bisa taqabbalallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sabab doa. Jadikan kami orang yang fitrah dan jadikan kami orang yang menang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten abdi lahir batin sawangsulna eta nyambung. Jema panggih di jalan balik lebaran. Minal aidin wal faizin sawangsulna. Piraku doa dijawab sawangsulna tolol. Ih, amit-amit aing. Asa teu etis. Sok lamun imam beres salat maghrib ngadua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makmum di tukang kompak, sawangsulna. Wa fil akhirati hasanah, sami-sami. Cek malaikat tiga roblok ya jelema. Tiap lebaran kitu bae. Batur ngadua dijawab sawangsulna. Jawab heula taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim, atau dengan kalimat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Jawab atuh sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah tarorek kita gitu. Waing make salon ieu ngomong teh. Nu ngaku iman cinta ka Nabi, buktikan eta cinta setiap ngaran Nabi disebut jawab sallallahu alaihi wasallam. Lamun anu ngaku Islam, ngaku cinta ka Nabi, tapi ngaran Nabi disebut teu nyebut teu ngajawab sholawat, eta jelema cek Nabi pang pelit nasa dunya. Tibang sallallahu alaihi wasallam. Ai ditanya butuh ku syafaah Nabi di akhirat, tapi ngaran Nabi disebut cicing bae. Hei, butuh teku Nabi? Bohong. Munya mah butuh refleks langsung jawab. Sallallahu alaihi. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Teu berat. Tapi ganjaran 10 rahmat dibikin ka urang. Alhamdulillah. Dibandingkan jeung umat nu sejen, umat Islam adalah umat nu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Naon nu ngajadikeun mulia na umat Islam di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen? Umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad.
tos atuh kasepuhan, ampun, eueuh nu ngora ieu teh. Kolot dititah wae. Awatos, calik akang calik. Nu ngora ngajera dogo kamarana ieu nu ngora. Geus cai, geus bulak-balik ka dieu tisu, anduk sakalian ka dieu keun. Ieu cai teh harerang kabeh deui. Eueuh nu hideung. Amin nyen kopi, amin. Kopi. Ieu sasajen kurang komplit ya. Cai teh herang kabeh, dianggap akuarium aing. Kopi, susu sing komplit. Opat favorit cai sim kuring. Hiji cai herang, kadua cai teh panas. Nu katilu kopi hitam, nu kaopat susu. Opat favorit cai. Tapi nginumna diatur. Cai herang hudang sare. Nepi ka asar, cai herang. Ti asar sampai isya air teh panas. Ti isya sampai jam 12 malam kopi hitam. Jam 12 malam sampai pagi baru susu. Anu ujungna hitam. Maksudna susu di kopian. Astagfirullahaladzim. Urang dia mah nini ge ngeres amit-amit. Untung orang jadi umatna Nabi Muhammad. Dibandingkan jeung umat nu sejen, urang umat Islam umat nu paling mulia di hadapan Allah. Naon ciri kemuliaan umat Islam Asep dibandingkan jeung umat nu sejen? Apa umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu sejen eueuh salat 5 waktu? Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen eueuh puasa Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen eueuh haji umroh? Urang tafakuran babarengan. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah, maka salat nu 5 waktu nu dipigawe ku urang. Da umat tu sejen mah eueuh salat 5 waktu. Jadi teu mulia. Urang ukuranana aya salat 5 waktu. Mun rek ngukur kemuliaan urang make salat nu 5 waktu. Maaf khusus pribadi si Asep Mubarok, tahu diri, sadar diri. Mun rek ngukur kemuliaan si Asep Mubarok make salatna nu 5 waktu. Maaf, salat si Asep Mubarok can bisa jadi ukuran. Naon sababna? Tahu diri, sadar diri. Kualitas salat si Asep Mubarok masih jauh dari kehusuan. Boro-boro husu, tumanina ge can bisa. Duka urang dieu mah. Geus hararusu meureunnan salatna. Saking kuhusu nepi ka poho kana rokaat. Lain husu sia mah ngahuleng eta mah salat. Ayo jujur aku geus husu can. Boro-boro husu tumaninah ge can. Can bisa, bener? Pantes Nabi ngajarkeun ka para sahabat, memeh niat salat dibaca, baca heula doa perlindungan. Ayat-ayat pendek dibaca, kulhu palak binas dibaca heula, terus memeh niat baca doa, Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sok dibaca eta Ibu. Bapak-bapak. Aya nu osok aya? Wah aya alhamdulillah alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna. Atuh nyebut osok lagi luak liuk heula. Osok. Pan eta mencurigakan nu kitu. Enggak cicing. Naon anu goda Asep? Nu digoda hate. Takbir kos nu heueuh nepi ka peureum-peureum. Allah. Allahu Akbar. Hayang kadeuleuh husyuk.
bisi-bisi ieu mah keur berjamaah gigireun urang anu salat takbiratul ihramna muter geus tong ribut saling menghargai bae tungtuna mah salat henteu gelut di paimbaran hargai husnudzon bae oh eta jelema keur khusyuk niatna Allah kasurupan eta mareng salat lain takbir nepi ka peureum-peureum begitu bar leungeun kana dada hate digoda leungit kahusyuan digoda ku setan ngagoda kumaha mun awewe ieu ibu-ibu salat lohor Allahu akbar guleger guludug robah eta hate popoean yo bagus gararing budak can baraling sakola ieu sanu ngangkatan popoean ya Allah ulah waka diturunkeun hujanna eta keur salat nitah ka Allah lain khusyuk kana salat ngadengekeun guludug deui guluger Allahu akbar ya Allah ulah waka turun eta hujan popoeannya ti isu geus gararing sami Allah guluger Allahu akbar Allah eta salat di udah guludug eta begitu beres tahiyat assalamualaikum siap buat jeleng cangcut kutang di dudutan rela ngorbankeun kahusuan salat ngabelaan popoean pernah aya nu kitu ibu-ibu beda aing curiga pernah ya lalaki salat hate digoda Allahu akbar hate teu khusyuk inget-inget dompet di mana di kamar mandi apa di tengah imah soalna aya foto nu ngoraan mun kapangi ku pamajikan aduh benyut hulu aing ting di dapur apa di mana Allah akbar rasaan di tengah imah ta dompet tapi lain sami Allah kapangi keur sujud di kamar mandi syak gua jeleng salat dibatalkeun ngabelaan dompet heula aya nu kitu kuwu pernah gitu kuwu hate diganggu mata diganggu keur salat teu bisa khusyuk kuduna begitu takbiratul ihram leungeun kana dada soca ningalikeun tempat sujud tumanina pan urang mah henteu panon molototan ka ditu ka dieu makana ai salat berjamaah Pak usahakeun barudak lamun salat ka masjid make bajuna polos ulah loba merek gambar dina tonggong cicing di hareup nu di tukang teu husu macaan kaos makan aya ittifaq ulama ketika lalaki salat berjamaah make pakaian salat berjamaah ulah anu ngaganggu kana kahusuan salat batur termasuk merek samping sok dibaca oh BHS eta salat jadi leungit kahusuan maca BHS can kabeuli mahal tapi da atlas ge bagus Allahu akbar ngan bejana atlas ge mahal ayeuna mah wadimor sami Allah Aisyah reka mana salat macaan merek samping panon diganggu irung keur salat makana wayahna imah nu da deukeut masjid waktuna salat di masjid ulah ngagorengan lauk asin haseupna mulek ka jero masjid bisi nu salat keur lapar
Keur salat husu lohor. Haseup goreng lauk asin. Murilit eta nu salat beuteungna aduh. Cocokna jeung jengkol ieu mah. Eta keur salat mikiran lalab. Panon diganggu irung, diganggu ceuli, diganggu can nu hiji ieu. Naon? Bujur. Maaf. Anu keur salat tapi kaleungit kahusuan gara-gara hayang hitut. Pasti anu ngalaman pasti sia. Ayos ya. Leungit kahusuan salat. Dibatalkeun nya sarokaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Pan eta dilema eta. Perang eta antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Atuh salat nahan hitut beda gerakanana oge. Coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana gerakan orang salat nahan hitut. Nu salat nahan hitut tibujur kasirah. Kok Asep nyaho, aing ngalaman. Makanya bapak-bapak, lamun sholat berjamaah di masjid hareupeun urang anu ngagerebeg. Bujur kana sirah itu patut dicurigai. Eta jelema keur nahan hitut. Ulah asa-asa kagetkeun bae ti tukang. Wey, pret langsung ngabeledag eta. Sabab kondisi kenal pot racing keur melengeh eta. Masya Allah. Jauh tina kahusuan. Bener teh. Boro-boro husu tumaninah ge can bisa. Mungkin anu geus ngarasakeun husu ngalaman pernah husu salat Pak Haji, Bu Haji anu geus kamarkah. Sabab beda kondisina ai kopi datang mah. Buru amin ditungguan tadi ku aing. Amin, lalaunan min, lalaunan. Amin. Nuhun amin. Thank you very much. Kamana deui? Oh, cai susu heueuh can diakutan bener. Ya Allah, Pak Haji, Bu Haji, anu geus umroh, pernah ngarasakeun nikmatna salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bener teu? Hayang nararasib katuh nu teh acan hayang. Geus daftarna encan. Atuh pantes ya teu init-init. Wah, daftaranana sia. Ngimpi. Daftar. Teu boga duit Asep. Lamun rumah sacan boga duit heulakeun daftar kanu boga Mekah Madinahna saha Allah. Iraha daftarna tiap beres salat. Lamun hirup rumah butuh ku Allah, sing rajin barang penta ka Allah, sabab Allah teu bosen dipenta. Nganu tibalik urang nu sok bosen menta. Amalan mah amalan. Tiap kiai didatangan dipentaan amalan. Kertas-kertas doa nepi kan numpuk di imah. Meni nyelap padedet-dedet di atas. Dibaca mah henteu. Dan nu nyelapna dompet wae aya tah. Doa ti kiai diamalkeun henteu. Sekalina butuh rek dibaca salah maca. Da hurufna leungit nilep wae. Kuduna marojak tanah, marojok calana. Cek malaikat calana sia rojok. Sing rajin menta ka Gusti, saha nu boga Mekah Madinah saha? Gusti Allah, lain jelema beunghar. Da teu saeutik kajadian jelema beunghar, imahna gedong, mobilna loba, tokona loba, can nasib ka Mekah nepi ka ayeuna. Tapi jelema liuk eueuh ragap teu aya dahar isuk henteu sore cek paribasana sangsara dipandang ku masyarakat loba nu geus bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh ti mana bae jalan rezekina ku Allah didatangkeun. Seueur nu terjadi kitu. Alhamdulillah tatangga kuring kamari hajian. Imah tina bambu tina bilik. Listrik kadang-kadang dibantu dibayaran anak ku tatangga. Tapi geus bisa ngalaksanakeun haji tahun kamari. Aya pensiunan pegawai pupuk Kujang Cikampek.
pensiun. Duit pensiunana 600 juta. Si Ustad dikemakakeun. Ustad, ieu mah itu teu ngaluarkeun sedekah ya. Da kuring geus sering tiap tahun ka Mekah hajian. Ustad bagian hajian ayeuna bisa ngadadak daftar aya nu 250 juta. Langsung berangkat. Ayeuna geus jadi haji. Tuh, Allah nu boga Mekah. Lamun cek nu boga kudu indit, sanu bisa ngahalangan. Mantak pentah kanu bogana. Ngan maklum jelema masyarakat sirik mah aya wae nu sirik. Begitu balik ke Mekah, tatanggana ngagerewek tuh haji kosasih. Naon maksudna? Ongkosna dikasih. Goblok tah jelema tah. Itu Haji Mansur, nah, halamanna digusur. Pelebaran jalan. Men itu mah Haji Wahyu, naon? Sawahna payu. Astagfirullahaladzim. Men itu mah Haji Tower. Haji Tower. Maksudnya naon? Manehna mah haji. Ka Mekahna ongkosna ngajual kebon dibeli ku Telkom. Dijieun tower. Duitna DPK ka Mekah berarti Haji Tower. Usil jelema gitu. Sirik teu pararuguh. Teu habis pikir kuring ka jelema nu kitu. Kumaha lamun jelema nasi bisa ka Mekah. Ladang tina ngajualan pupuk kandang. Nepi ka bisa ka Mekahna. Piraku balik ti Mekah jadi haji tai. Ulah kitu ka batur teh. Lamun batur bunga milu bung. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing narasibnya, sing bisa ngerasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah. Sing bisa ngerasakeun nikmatna maca shalawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamun kayang ti ayeuna rajin tiap beres salat angkatkeun leungeun daftar payunkeun ka Gusti Allah. Lamun di Mekah mangarasakeun husyukna eta salat. Ti mimiti ngaleuwungna adan terus berkumandang iqomah. Nikmat jalma-jalma ngadadak poho karena ongkos puluhan juta. Ku ngarasakeun nikmatna salat. Begitu nyupatkeun nyebutkeun mustaqbil al Ka'bah, Ka'bah aya hareupeun. Teu saeutik teu sarolat ceurik. Ngarasakeun hina dirina di payunan Ka'bah Baitullah. Teu aya nanaonan. Naon rek disombongkeun hareupeun Ka'bah. Jabatan eueuh nanaonan. Loba nu leuwih luhur jabatan tibatan urang. Kadang-kadang pangkat jabatan teu dipake toab. Toab ngulingan Ka'bah ukur make kain ihram putih kal mayit seperti mayit bari sataranjang. 2 helai kain ihram atas bawah cukup. Jabatan teu dibabawa. Harta ek disombongkeun loba nu leuwih beunghar di Mekah. Mobil mahal miliaran nu ngaranna Mercy tibang codet saeutik ditinggalkeun di padang pasir orang Mekah. Hei urang karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tetangga. Tetanggana ge nyahueun eta mobil teh 5 tahuneun. Serius. Sabab kadeng tina belokna eta mobil, remna ngajerit. Kiridit cerbeda. Ulah som. Kasep ek disombongkeun. Loba nu leuwih kasep di Mekah. Ai di lembur karak kasep saeutik embung gaul jeung babaturan. Geulis ek disombongkeun. Heh dengekeun Nunung. Yati Tuti dengekeun. Euis dengekeun sia. Ulin ka Mekah jadi goreng. Di Mekah loba nu leuwih geulis. Tak aing tiap ka Mekah lamun leumpang hareupeun hotel sok teureun birit aing di Ciwitan bae ku pamajikan. Udah dihareup aya orang Libanon, geulis Libanon. Caletot. Naon sih mi Ciwitan bae nyeri. Mata melotot bae. Kuring ngajawab. Atuh leumpang aing peureum nu geulis katabrak. Cemburuan pamajikan.
tandanya cinta. Ya iyalah. Naik teu cinta kumaha aing liar unggal peuting betiap balik setor gede bae. Ya Allah, sal balik di mana-mana baik jam 2, jam 3 kadang subuh datang. Peuting di Garut, daerah Bayongbong Garut. Datang ke imah jam 2. Panto imah geus muka, pamajikan geus ngejegah ada panto. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Udah bangun Mi? Ya udahlah, suara mobil kedengaran. Oh. Mana panitia nu di Garut? Duh. Tah. Pas. Langsung molor bae. Ayeuna panto ditinggalkeun sorangan. Tidinya kanyahoan ta Pak. Lamun hayang dipikat cinta ku mamajikan, si horeng eta resepna kumaha doa. Tuh geuning si anu mata duitan teh. Lain pamajikan aing. Atuh leungeun kieu mah doa. Mun duit kieu. Mun kieu kudu dilatih heula. Cek ibu-ibu ulah munafik si Asep. Ieu mah dunya mah teu jauh ti duit. Kabeh ge baru tu duit, jang bekel ibad. Atuh kiai ge moal boga pesantren, lamun syariat teu boga duit jang ngabangunna, bener. Moal boga masjid, lamun syariat teu boga duit jang ngabangunna, bener. Ad-dunya bid duit. Wa ma fid duit sakit. Ad-dunya bid duit gesit. Ad-dunya bil fulus. Ma fi fulus mampus. Ad-dunya fi fulus lulus. Butuh Astagfirullahaladzim. Doa butuh duit. Duit butuh. Makanya ka kiai ka ustad ulah mitnah bae. Wah kiai mira santri ngan minta duit bae. Kiai ge jelema. Lain juring. Jelema butuh doa, ejeng komplit. Ya kadang-kadang teu adil umat Islam. Lamun ngabiayaan anakna ke sekolah umum ratusan ribu jutaan wani mayar. Tapi anaknya ngaji di kiai, dipenta ku kiai infak sodako per bulan 50.000. Jang bantu bayar listrik, susah malah layarna. Irarek maju na Islam lamun gitu carana. Bener? Mama kursus komputer mah 300.000 mah bayar. Mah khusus bahasa Inggris 500.000 mah bayar. Pak cek pak kiai 50.000 infak di majelis per bulan. Bejakeun ka kiai sia mah engke disekaligus,keun satahuneun. Nu pika henteuna. Loba nomor kosa kiai di dieu loba. Nyatu 50.000 gede teuing bayaran kiai tadi pasantren di majelis di pengajian. Loba leuwihna, wajar aya leuwihna ge. Atau aya leuwihna tina bayar listrik di majelis, da kiai pan ahli hisab. Ahli hisab. Sahibul asbaq. CS asbaq. Sabab dalilna kuat eta kiai. La ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud gitu. Ya Allah, bantulah perjuangan para ulama para kiai di majelis, di madrasah, di pesantren. Da jang anak-anak urang keneh. Ketika anak urang geus berhasil bisa ngaji, bisa ibadah, jadi jelema nu saleh, hasil didikan para ulama para kiai, pan ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Leres teh? Indung bapana tengah didik ke anakna ngaji di kiai, jadi budak ahli ibadah. Nu disebut mulia indung bapana. Anak saha eta ku rajin ibadah, menipa sehat ngaji Qur'anna, rajin ibadahna, sopan akhlakna. Anak si Pepen. Bisa si Pepen ngadidik anak, pajarkeun menang si Pepen bapana. Kiai nu ngadidikna disebut henteu. Tapi giliran aya oknum santri akhlakna goreng, belegug, bedegong,
sombong, maaf, indung bapak tika bawa goreng, tapi kiai nu jadi guruna kaba bawa goreng. Santri mana eta goreng akhlak? Biasa kiai eta. Astagfirullahaladzim. Bisa di daya santri, loba santri, jaga akhlak. Ulah ngaragrakeun martabat nu jadi guru. Kunaon santri baheula loba nu juara di ulama-ulama besar. Sabab santri baheula mampu ngajaga akhlak, ngangkat derajat guruna. Mudah-mudahan anak urang nu keur marah santren sing ngarasil ilmu anu manfaat. Lamun lain gara-gara salat, urang jauh tina kahusyuan, mungkin gara-gara haji umroh jauh keneh. Balik ke Mekah bapak haji, ibu haji ngan ukur menang kopiah bodas. Ngerasakeun salat khusyuk teh di Mekah. Ai balik ka lemur ke Indonesia salat jadi henteu tumaninah deui. Mungkin gara-gara puasa Ramadan, urang jadi mulia di hadapan Allah. Jujur, urang puasa Ramadan karak menang lapar haus doang. Tingkatan puasa urang mah tingkatan puasa umum. Baru mampu menahan lapar dan haus. Panon mah teu milu puasa. Biwir teu milu puasa. Aya aturan keur puasa ngebuburit di jalan nongkrong. Eta biwir lain dikir lain istighfar, ngagosip ngagogoreng tetangga. Leungit pahala puasa. Benar? Panon molotot di keur puasa, ngeleungitkeun ganjaran puasa. Nempuan wae aurat. Entak cek Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi. Gak sedikit dari golongan umatku akhir zaman yang melaksanakan puasa Ramadan, hasilnya cuma lapar dan haus saja, pahalanya hilang. Panon teu milu puasa. Ya mengabuburit keur puasa supaya deket tareh kana magrib, malah jalan-jalan ke pasar ka mall. Atuh datang ka mall, tetempuan loba aurat, da bebas di mall mah. Bener? Hayang nempo ping-ping awewe, balatak ayeuna mah loba di mall. Pernah aing ka mall. Pakai jubah. Balik ngaji, ngaliwatan mall. Pakai gamis, aing balik caramah, noel ka supir, pir aing ka mall heula. Aya naon bah? Atuh aya naon bae hayang nyaho aing. Asup aing ka parkiran mall. Begitu turun make gamis, udeng sorban, satpam nyamperkeun. Curiga meureunan. Berang-berang kamol anu make gamis gagaya bagan. Disangkana aing teroris. Cek satpam, dari mana Pak? Habis ceramah, pengajian. Mau kemana? Atuh ka mall. Kok Bapak pakai jubah? Jubah aing. Masalah buat lo. Di mobil ada apa Pak? Masya Allah, eueuhna naon? Kardus. Tolong periksa Pak. Masya Allah pir, buka panta mobil, buka kardus 5. Amin, dengekeun. Yo kardus naon ieu? Cek satpam, buka pir, buka talina. Cau. Nuka dua ya kardus naon, bolu ranginang, dodol pada dedet, ngalingan, ya kardus nuka tilu naon, jeruk, semangka, araraya, ya nu gede naon, buka, kejo, jeung lalabna ditumpakan bakakak ayam, keur kieu teh bakakak. Cek satpam, oh berarti geus balik ceramah. Atuh heuh tadi aing ngomong ke ceramah. Atuh mangga Pak Haji ka mall mah. Asup aing ka mall. Ek naik lantai 2, naik tangga eskalator, lift. Memeh naik, bikang eta awewe nyodok sia. Pan kieu yeuh. Aing tangga hiji. Awewe nyodok sia. Luhureun aing. Erokna pondok. Panon lempeng karena bujur
hancurlah hatiku. Atur rek teu hancur kumaha. Make jubah, make sorban hareupeun bujur. Oh my God. Nu tibalik isin kuring. Awewe eta nu kaluar oratna teu isineun. Pantes saur Rasulullah 14 abad yang silam diutarakan oleh Rasulullah, ciri datangnya dekat dengan hari kiamat di antaranya adalah yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Hilang rasa malu dari setiap wanita. Geus leungit ka era. Dibalik nu era kuring. Hareupeun aya bujur. Ditempo haram. Serba salah. Saya tungkul lengan. Bari istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Bibir teu eureun istighfar. Panon teu tahu diri. Nenggak deui. Kieu deui. Sakitu teh panon kiai. Komo panon RT. Hakikat izin ku Allah hareupeun aya bujur. Syariat izin ku jubah. Hate mah kukulutus anyakal aing ka mall make jubah. Coba mun make jaket lepis aing jong-jongan neuleuna kieu teh. Ngahaja-hajakeun. Geus leungit ka era. Ya ciri deket kana akhir zaman. Tereh kiamat. Lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa, lain gara-gara haji umroh. Lantas apa yang membuat kita umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Jawabannya cuma satu. Umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad. Gara-gara ada syafaahnya Nabi Muhammad. Jaga akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakinkan bahwa nanti ada syafaat, ada pertolongan Nabi Muhammad. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliya. Syafaat kaulah di poe kiamah itu adalah hak, yakin benar ayatna saur Rasulullah. Barang siapa yang tidak percaya syafaatku, maka mereka tidak termasuk mendapatkan syafaat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan orang dikumpulkan di mahsyar aya di payuneun Nabi engke. Nu digero ieu ku Nabi sadayana. Amin. Itulah pertemuan terindah. Cinta kita dibalas. Bisa melihat wajah orang yang paling kita cintai. Wajah terindah ciptaan Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Wajahnya Nabi Muhammad. Iraha Asep, kayak di pemasyar dikumpulkan orang. Sing aya di payuneun Nabi. Jalma-jalma kabeh dikumpulkan di pemasyar pahibut jelema rariweuh. Lelumpatan ka ditu ka dieu nyiaran pertolongan. Bringsa kabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam, aya naon kadari? Nyuhunkeun syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Hampura. Kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Jawabana izin. Izin ku naon Nabi Adam? Kaula izin ku Allah. Sabab kaula pernah nyieun ka khilafan sehingga kaula diturunkeun ti surga ka dunia. 300 tahun kaula sujud cerik balilihan hayang dihampura ku Allah. Izin. Ulah menta sapa ka kaula. Mending datangan tu Nabi Nuh, ngabring ka Nabi Nuh. Kumaha ceuk Nabi Nuh, aya naon kadarieu? Menta syafaah Nabi Nuh. Kumaha ceuk Nabi Nuh, hampura. Kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Jawabana izin sadayana. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaula izin ku Allah. Kaula dakwah ratusan tahun di dunia.
nyebarkan Islam, mawa jelema supaya arar iman ke Allah. Lain dulur, lain baraya, batur tewau didakwahan ku kaula, marilu iman arasup Islam. Tapi ternyata kaula nu dakwahna anak kaula nu temilu Islam. Kanan sampai datang teguran ti Allah banjir bandang. Kekerelepan Kanan digerok ku Nabi Nuh supaya naik karena parahuna. Kanan tetap menolak. Isin kaula ku Allah. Kaula nu dakwahna nyebarkeun Islam anak kaula nu nolakna. Mending datangan tu Nabi Ibrahim ngabring ka Nabi Ibrahim. Sarua Nabi Ibrahim ngajawab hampura. Kau lagi teu bisa mere syafaah ka ranjeun sabab kau lagi isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Ibrahim? Kaulah di dunia pernah tejujur. Tejujur kumaha? Bapak kaulah tukang nyieun patung-patung sesembahan. Peting-peting eta patung diancur-ancurkeun ku kaulah make kampak. Disesakeun hiji patung panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaulah ngadat. Ye saha nu ngancurkeun pangeran-pangeran urang. Kaulah dirinya tejujur. Pak, nu ngancurkeun patung nu laleutik itu patung panggedena, kampakna dina leungeunna keneh. Isin ku Allah pernah ngabohong. Mending datangan tu Nabi Musa, ngabring ka Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa sarua kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun. Kau lagi isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Musa? Pernah nyieun kasalahan kaulah di dunia. Kasalahan naon? Pernah maehan. Pernah ngabunuh. Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah. Isin kaulah ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sarua, hampura kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi isin ku Allah. Isin ku naon? Waktu di dunia aya sebagian jelema nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Isin kaulah ku Allah. Cek jalma-jalma bari nanya ka Nabi Isa, lantas kami kemana minta pertolongan? Nabi Isa nuduhkeun, tuh datangan. Aya jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina hamba Allah. Nu paling mulia disucikeun ku Allah. Salila hirupna jujur, can pernah ngabohong, can pernah maksiat, can pernah nyieun dosa. Sabab hirupna dijaga, diraksa, dimaksum. Saha eta? Nabi Muhammad. Nabi keur sujud digugahkan. Irfa rasak. Gugah anjeun. Angkat wajah anjeun. Rasul bangun dari sujudnya. Lalu berdiri dan meminta izin kepada Allah. Ya Rabbi, izinkan aku menunaikan janjiku. Ka umat kaula. Janji naon? Kaula pernah janji rek nyafaatan umat kaula. Kumaha surah Allah? Isfa. Ayo syafaatan. Maka Rasulullah berdiri, Rasulullah di mahsyar berteriak, ummati, ummati, ummati. Yakin wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu, inilah pecinta-pecinta Rasulullah nu bakal aya di payunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Isfa lana ya Rasulullah. Syafaatan abdi sadayana ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabban. Cinta Nabi ka urang sepanjang masa teu aya batas. Di akhirat Rasulullah masih kena nungguan urang. Aya dua jalur jalan cenah di akhirat, aya nu ka surga, aya nu ka neraka. Masing-masing aya gerbang. Aya gerbang jalan ka surga dicicingan ku Nabi Ibrahim. Sementara aya kubah jalan ke neraka. Kenapa Rasulullah ada di sana? Enggak dikubah jalan menuju surga. Malah cicingna Rasulullah dikubah gapura jalan anu menuju neraka. Malaikat nanya, ya Muhammad, kunaon make didinya? Lain di gerbang surga di ditu. Kumaha Rasulullah? Ya malaikati Rabbi, hai malaikatna Allah.
Kunaon kaula cicing dina gapura ieu? Dina kubah nu jalan ka neraka. Kaula rek ngajaga bisi aya umat kaula lempang arah ka dieu, maka ku kaula disyafaatan. Subhanallah. Cinta Rasulullah begitu hebat. Bisa aya urang lempang ka neraka. Rasulullah bakal ngagero. Ulah jalan ka dieu, umat kaula ka ditu ka surga. Hayang digero kitu ku Nabi engke hayang. Ini yang membuat umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Gara-gara aya cintana Nabi Muhammad. Komo keur hirup kene Rasulullah bari can pernah panggih jeung umat di akhir zaman selalu nangis. Dari tangisan Rasulullah kedengaran ucapan keluar dari bibir Rasulullah. Allahumma ummati, ummati. Rasul di majelis nangis. Di pengkeren Rasulullah para sahabat calik teu wani ngaganggu Rasul keur nangis. Tapi ketika Rasulullah nangis keluar ucapan Allahumma ummati. Maka salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperkeun ka Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul ngajawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Muwaihibah? Gusti, abdi aya di belakang anjeun, ieu sahabat-sahabat Gusti. Teu wani ngaganggu Gusti keur nangis. Ngan bieu ka kuping ku abdi Gusti nyebut-nyebut kalimat ummati, ummati. Gusti kunaon nangis jeung saha eta umat nu disebut teh? Rasul ngajawab, ya Ibnu Muwaihibah, ishtaqtu bi ummati. Kaula nangis sabab kaula keur sono ka umat kaula. Saur Ibnu Muwaihibah, leres Gusti. Gusti nangis inget ka umat, nganu dimaksud umat salira teh saha? Alasna fi ummatika ya Rasulullah. Ari abdi ieu nu kempel di pengkeureun anjeun, lain umat anjeun ari abdi. Rasul ngajawab, la bal antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Rasul lamun ngamanjakeun sahabat kitu. Nu jelas dua golongan sahabat mulia Rasulullah geus menang jaminan ti Allah bakal jadi tetangganya Rasulullah di surga. Mana dua golongan sahabat mulia Rasulullah? Ansar wal muhajirin. Geus dijanjian ku Allah eta. Bakal jadi tetangganya Nabi Muhammad. Muwaihibah makin penasaran. Lantas yang kau maksud bukan kami di belakangmu umatmu. Lantas umatmu yang mana yang kau tangisi, yang kau rindukan? Rasulullah ngawaler, hei Muwaihibah, hayangnya umat tu paling dipika sono ku kaula, dipika rindu ku kaula. Hoyong Gusti, kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum nu bakal datang terakhir saeus kaula teu aya. Eta jelema can pernah ningali wajah kaula, can pernah panggih jeung kaula, can pernah ngadenge sora kaula, tapi maranehanana iman, cinta ka kaula. Ternyata kita yang dimaksud Rasulullah SAW. Umat akhir belum pernah ketemu, belum pernah melihat wajah Rasulullah. Tapi di hati orang tertanam kuat rasa cinta iman ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Leres teh? Cek paribasa. Nah, sapreman-preman umat Islam di akhir zaman. Sok sanajan tara salat, tara ibadah. Rasa iman aya na hate. Lamun aya ngaran Kangjeng Nabi dihina. Justru kadang-kadang eta preman hudang panggeulana. Nu wani ribut eta preman. Aing tara ibadah bari mabok eta. Demo mawa kampak mawa palu. Aing teu ridho nabi aing dihina. Bari ngoloyong lempang lagi. Aing tara salat. Aing tara ibadah tapi nabi aing dihina aing teu ridho. Wana dihantem ku aing dah jelemana. Bari kokoloyongan. Ngahantemna mah henteu. Ditewak manten ku polisi dah mabok manehna. Ustad anu ngajak demo nama nyumput bae di mobil kieu.
Bahulah pernah loba kejadian. Ribut antara agama. Tapi gereja toko-toko Cina dihajar. Preman. Nuwani nenggel eta. Karena pantau kaca. Ayo ada apa anjur kan ya lah guys ngahina ka Islam, ngahina ka Nabi orang guys. Ustadz mah nyumput bae di mobil nu mawa demo nama. Preman nu diharap guys aing poa nama jihad aing lah jihad syahid aing Allahu Akbar. Ditonjok eta kaca. Ngancem beling-belingna. Teu karasaeun da keur mabok. Leuwih gagah eta kadang-kadang. Nu imana gede, nyumput baik. Aduh. Mantak Yahudi dunia sieun nyerang Indonesia sieun. Nah, loba preman. Jeung ini pelet deh di Indonesia mah. Sieun Amerika eta. Nah inilah pemuda-pemuda yang diharapkan menjadi pembela Rasulullah SAW. Siap para pemuda siap? Siap. Kita bersatu insya Allah. Dengan kesatuan akan menjadi kekuatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Muai hibah naros ya Rasulullah. Oh punten kapengkeran ya. Seueur para calon ustad-ustadzah ya di dieu. Wios ieu dipayun. Wios. Oh Jawanya. Oh, oke. Sanggeh-nggeh napa ya? Di mana di Jawa di mana? Oh tetangga, Brebes. Hah? Larangan. Di mana? Oke. Sanggeh-nggeh napa ya? Minum-minum ke bae tenang. Anjing galona diinum ku aing. Ya hebatna umat Islam. Ibnu Muwaihibah naros ya Rasulullah. Bisakah kami menemukan umatmu yang mulia itu? Bisa. Kapan? Nanti di yaumil mahsyar. Tapi kan banyak manusia nanti di sana ya Rasulullah bersatu dengan umat-umat yang lain. Kata Rasulullah, ada umatku spesial. Yang mulia yang aku rindukan, ada tanda-tandanya. Sebutkan ya Rasulullah, mana tanda-tandanya umatmu yang paling kau rindukan. Yang pertama, silaturrahim. Umatku yang senang memperkuat silaturrahim. Senang silaturahmi. Makanya ya fungsina halal bihalal. Sebenarnya kalimat Arab. Ngan di Mekah, di Madinah, di Saudi, ya tengartieun kana halal bihalal. Da kalimat intina malin halal bihalal ya teh istihlal, saling menghalalkan. Ngan datang ke Indonesia dari halal bihalal. Halalun bihalalin. Yang gak halal dikembalikan karena hal. Da orang asalna suci kembali maka disebut Aidul Fitri kembali kepada fitrah kesucian orang ulah di kotoran deui geus disucikeun teh. Supaya orang kependak jeung Nabi ada di hadapan Nabi bisa melihat wajahnya Nabi yang mulia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Orang yang senang silaturahmi, makanya beres lebaran, piceun rasa dendam, memeh jeung nu jauh, jeung nu deket heula, jalin silaturahmi yang kuat. Kenapa? Kita sadar diri, makhluk sosial, saling membutuhkan, betul gak? Kadang-kadang ada keperluan ngedadak bukan minta tolong sama yang jauh, yang dekat minta tolong. Makanya memeh jeung nu jauh, jeung nu deket heula, kudu akur. Aya pangabutuh mangadadak kanu deket minta tolong. Bener teh? Ulah dendam-dendaman beres lebaran, piceun kabeh eta sifat jahat, sifat syaitoniyah. Piceun ganti ku silaturrah. Sebab Rasul senang, rindu sama umatnya yang senang menjalin silaturahmi, menyambungkan tali kasih sayang. Bahkan jaminan Rasulullah, orang yang senang bersilaturahmi,
insya Allah akan dipanjangkan umur dan dimudahkan rezeki. Man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari fal yasil rahimah. Bu, Pak, hiji picen dan ganti ku silaturah, lamun hayang menang syafaah Nabi Muhammad, memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heul, sabab aya pangabutuh mah lain kanu jauh minta tulung pasti kanu deukeut. Bahkan Rasul menggambarkan Islam satu dengan Islam yang lainnya kal jasadil wahid. Kadiana Imam Ghazali ngagambarkeun kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian umat Islam dengan saudara, dengan tetangga, baik yang dekat, yang jauh, harus seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Tangan kanan, tangan kiri beda profesi. Tangan kanan profesinya yang enak-enak. Daging ayam, daging bebek, opor ayam, sambal lalap seblak, sambal terasi lalap, iya baik kanan, nu kiri mah hayang nyakal ge ulaheun. Gilirannya beteng kembung, mules indit ke WC. Yang kiri berdiri, cek nu kiri bagian bau, beye aing. Operasi bersih, cebok terus. Bener? Masing-masing aya fungsina. Tapi sok sanajan beda, akur. Naon sababna? Saling menghargai. Yang kanan sadar diri. Aing dinu enak-enak bae. Jeung lamun eueuh gawe nu kiri, aing kotor. Sabab nu kiri rela kokotoran sehingga aing bersih. Makanya ketika boga duit loba, berangkat ke mall, meli jam tangan pang mahalna, dipasangkeun di tukang cebok. Jadi gagah tukang cebok. Tukang cebok nganuhunkeun, terima kasih, cek nu cebok aing jadi gagah. Makanya balas dendam dibalas jasa. Ketika yang kanan gatel, teu bisa gagaro sorangan. Nu kiri tanpa ditelepon, datang. Ngagaroan, saling memban. Hiduplah seperti kedua tangan, berbeda tapi bersatu, saling menghargai. Wala takun kal udunain, dan jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua telinga? Telinga kanan, telinga kiri, jaraknya dekat. Kalau dari belakang paling 1 jengkal dekat kanan kiri. Tapi meskipun dekat, belum pernah ketemu. Bener? Ceuli nu katuhu jeung nu kiri eta. Kanan kiri deket sejengkal. Tapi can pernah amprok sekali-kali acan. Cek nu kanan aing hang pagi jeung nu kiri lewat depan. Nu kiri ke belakang. Sok aya tetangga jeung tetangga kitu, panggih di jalan teu petanya. Eueuh di dieu banyak. Eueuh nu ngaku. Insya Allah balik lebaran, balik halal lebih halal jadi akur, amin. Mending loba dulur jadi loba musuh. Jadikan prinsip bahkan moto bagi masyarakat kampung non itu. Gabus, dulur 1000 seeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup gitu. Dulur 1000 seeutik teuing, musuh hiji loba nikmat. Ek ulin ka mana-mana ge loba dulur nikmat. Bisa ngadon ngopi di mana-mana. Ai akur mah. Lamun loba musuh. Susah lempang. Ya Allah, loba kendulur. Bahkan Rasulullah menggambarkan kal jasadil wahid. Islam satu dengan Islam yang lain harus seperti tubuh. Satu sama lain saling merasakan. Kesandung ibu jari kaki kita kena batu sampai berdarah. Siapa yang pertama repot siapa? Nu celakana mah dihandap indung suku, najong batu bletak. Ripuh pangheulana biwir ieu. Manyun pangheulana. Cek leungeun aya naon wir? Cek biwir, itu suku celaka, tolong. Tulungan ku leungeun mencetan. Irung simpati milu nyengir ngeriut. Mata simpati milu nangis.
telinga sampai memerah, gigi sampai ngegigil nahan rasa sakit. Nutrisi yang kabirit dibujur. Tulang bengkok dibenerkeun ke dukun patah tulang, teu kuat nahan rasa sakit. Sampai prat-pret prot gogoakan. Kompak kabeh kompak. Kompak kabeh kompak. Henteu. Anu coek. Masa bodohan. Teu pipilueun si eta mah. Molor bae di jero. Bener. Lamun suku cilaka titajong karena batu getihan, leungeun mencetan, irung nyengir, bibir monyong. Bujur ke prat-pret prot. Anu hiji teu pipilueun si eta mah ngarengkol bae. Eta cirina jelema licik nu kitu. Licik kumaha giliran si eta licik. Licikna kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Kudu aya amil, kudu aya naib, kudu aya penghulu. Lamun si eta aya kahayang. Ngaripuhkeun kabeh. Bahkan kudu make surat-surat resmi ti penghulu, ti naib. Naon surat resmi? SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin menginap. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok tuh. Licik. Makanya insya Allah balik halal bihalal jadi kompak jadi loba dulur. Amin. Yang kedua ya Rasulullah, mana cirina umatmu yang paling kau rindukan? Yang kedua rutbun lisanihi bidzikrillah. Umatku yang senang membasahi bibirnya dengan zikir kepada Allah. Ayo orang lobakeun zikir di imah, di pasar, di tempat kerja, tetap dibacakeun zikirnya ku istighfar bae rajin. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan banyak beristighfar, insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah, rizki kita dimudahkan oleh Allah, air hujan dari langit diturunkan, tumbuh-tumbuhan dari bumi disuburkan, dan kita akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan ketentraman gara-gara jelemana rajin maca rajin zikir. Sok bisa enak baralik bae teh lah kitu naon. Masya Allah, geus jam 3 ya. Neng, bisa balik-balik isukan sakolanya. Hah? 2 jam deui. Emang eng robot. Bo, hasilnya naon balik ngaji engke baca loba istir. Rumah saurang loba dos, loba maksiat. Dengan istighfar bukan hanya dosa kita saja diampuni, tapi rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ada satu riwayat yang dialami oleh salah seorang ulama besar, ulama Allah, bernama Imam Ahmad bin Hambal, muridna Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal di masa tua, ingat cicing di Baghdad hayang indit ka Basrah. Kabeh di Irak apal kana ngaranna bahwa ngaran Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama besar, ulama Allah, muridna Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Ahmad berangkat naik kuda sendirian berangkat menuju Basrah. Datang ke kota Basrah maghrib aya masjid, Imam Ahmad milih salat berjamaah. Eta jamaah nu aya di masjid kabeh teu apaleun kana wajahna. Ai ngaran mah geus nyaraho. Imam Ahmad bin Hambal ulama Allah, ulama besar ngan wajah teu apal. Beres salat maghrib Imam Ahmad i'tikaf di masjid nepi ka isya milu berjamaah, beres salat isya, beres wirid, beres ngadoa, jamaah baralik ka imana masing-masing sabab deket eta di kota Basrah. Sementara Imam Ahmad bingung. Rek ngendong di mana? Eueuh kawauhan, eueuh kenalan. Cek Imam Ahmad, rek sare bae di masjid. Karek ngagoleb di jero masjid, petugas kebersihan masjid, mendi urang marbot masjid, ngusir. Bah, bangun. Ini bukan hotel,
Ini bukan penginapan, ini masjid tempat ibadah. Imam Ahmad hudang tina sarena pindah ke teras luar masjid. Kara ke ngagoler diusir deui bae. Ini masih masjid tempat sholat. Kebetulan di depan masjid ada rumah. Yang punya rumah lagi buka pintu lihat keluar. Begitu lihat ke masjid, ayah aki-aki diusir. Cek eta nu boga imah, bah nginepna di imah abdi bae ka dieu. Imam Ahmad bunga. Nuyun kudana terus nyamperkeun ka nu boga imah. Cek nu boga imah, bah dia diusirnya di masjid. Oh ojang diusir. Ulahun sare di masjid. Atuh bah eta mah tempat sholat, tempat ibadah. Geus bae bah sare mah di imah abdi bae. Kabeneran abdi hirup sorangan. Indung bapak geus arareueuh dulur teu boga ieu imah gede warisan ti indung bapak abdi. Kamar aya 3. Eusian ku abah pilih ek di kamar mana. Heug bae istirahat. Abah di mana? Di Baghdad jang. Masya Allah geuning jauh. Geus lah ngobrol mah isukan bae. Abah mah kudu istirahat. Ngan kaula moal istirahat. Kunaon kitu jang? Kaula mah beres salat Isya bah gawe. Di mana? Nya di jero imah, di tengah imah, ruangan tamu. Ruangan tamu abdi mah loba mesin, mesin naon? Jang nyetak roti, abdi mah tukang roti. Nepi ka adzan subuh beres, abdi salat subuh heula, beres salat subuh kara ka pasar dagang roti, unggal peuting kitu bah. Oh. Bagus jang nu halal eta jang ibadah. Doakeun bae bah. Sok abah pilih ek di kamar mana heug bae. Imam Ahmad asup ka hiji kamar ternyata teu bisa sare. Kagandengan ku mesin roti lain. Kunaon atuh teu bisa sare? Kaget Imam Ahmad. Ketika asup ka kamar ngagoler sare, ngadenge nu boga imah bari digawe nyieunnan roti teu eureun-eureun biwirna maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus cek Imam Ahmad. Nah, ya beda ya jelema ya. Cek Imam Ahmad, geus dibaturan kukula aya di jero imah di jero kamar. Kaula moal sare rek maca istighfar jeung manehanana bareng. Hayang nyaho sabaraha jam kuatna ieu jelema maca istighfar. Bablas nepi ka adzan subuh. Maca istighfar bari digawe. Imam Ahmad kaget. Begitu keluar ti kamar, cek nu boga imah bari ngebenahan rotina dan rek salat subuh ke masjid. Cukup bah istirahatna, boro-boro. Oh, abah henteu sare, teu bisa. Hareudang bah, lain. Loba nyamuk, lain. Atuh abah kunaon teu bisa sare, kagandingan ku mesin roti, lain. Enggeus abah kunaon teu bisa sare, kagandengan ku biwir maneh. Emang? Kaula penasaran, begitu asup ka kamar, maneh bari digawe, teu eureun maca istighfar, maka kaula milu maca istighfar. Ternyata bablas nepi ka adzan subuh. Hebat. Cek eta tukang roti nu boga imah, da geus biasa bah. Oh, geus biasa. Atuh geus biasa bah, jadi torikoh kula eta bah. Maksudna kaula mah tiba ada Isya bari digawe sok baca istighfar nepi ka adzan subuh. Astagfirullah. Memeh ka masjid ngobrol heula di dieu. Aya naon bah? Tiira ngamalkeun eta istighfar tiba da Isya nepi ka adzan subuh. Geus 10 tahun bah. 10 tahun. Nyaho ti saha eta amalan istighfar? Ti guru bah. Di mana guru anjeun? Itu bah deket peimbaran masjid makamna. Oh geus maot. Geus maot bah. Kumaha cek guru anjeun baheula? Jeung guru kaula kieu bah. Baheula keur ngaji sing sajal manu ngamalkeun ieu istighfar tiba da Isya nepi ka adzan subuh nepi ka memeh adzan subuh maka eta kahayangna jelema bakal dikabul ku Allah. Sabab ya istighfar diamalkeun ku hiji ulama besar, ulama Allah ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Kaget Imam Ahmad disebut ngaranna. Uga eta Imam Ahmad ngendong eta. Cek Imam Ahmad, bener guru maneh ngomong gitu, nya bah. Eta teh bah istighfar amalan Imam Ahmad. Cek Imam Ahmad nah hatena, ku aing ieu.
Terus diamalkan bah. Ku amalan eta istighfar maneh menta naon ka Allah. Tilu bah nu dipenta. Naon? Hiji, ya Allah, ku berkah mujizat ya istighfar nu diamalkan ku Imam Ahmad bin Hambal. Kaulah yang boga pagawean anu berkah nu halal anu teninggalkeun ibadah. Alhamdulillah bah diijabah. Kaulah boga pabrik roti di imah. Bari kaulah tinggalin berjamaah deket ke masjid. Alhamdulillah. Nu kadua, kaulah minta ke Allah, ya Allah, ku berkah mujizat ya istighfar dibacakan diamalkan ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hambal. Nasibkan kaulah bisa ziarah ke Rasulullah setiap tahun. Alhamdulillah bah. 10 kali kaulah haji. Setiap haji ziarah ke Nabi dilancarkan ku Allah. Alhamdulillah. Nu katilu bah, candi ijabah ku Allah. Emang mana hayang naon? Abdi minta ke Allah, ya Allah, ku berkaya istighfar nu diamalkan ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hambal. Panggihkeun saumur hirup sakali bae di dunia. Abdi hayang panggih jeung ulama Gusti nu ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Nangis Imam Ahmad. Ternyata ini orang 10 tahun merindukan ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad balik nanya, anjen nepi karela nungguan 10 tahun wiridan istighfar hayang panggih jeung Imam Ahmad di dunia, naon maksudna? Cek eta jelema, bah kaula mah jelema biasa loba dosa, ibadah ge can bener. Sementara Imam Ahmad ulama Allah, muridna Imam Syafi'i, ulama soleh, ahli ilmu, ahli ibadah. Mual mungkin kaulah bisa panggih di akhirat, sabab tempatnya bakal beda. Imam Ahmad mah mulia, kaulah mah jalma hina. Makana kaulah sieun teu panggih di akhirat, kaulah minta ka Allah hayang panggih di dunia bae. Nangis Imam Ahmad. Cek Imam Ahmad, yang doa maneh geus diijabah kabeh. Encan bah karak dua. Boga gawe kaula alhamdulillah bisa jarah ka Nabi unggal tahun. Nu hiji deui jeung Imam Ahmad can diijabah. Geus diijabah. Panggih di mana kaula bah? Di imah maneh? Ira peuting ieu. Abah saha? Kaula Imam Ahmad bin Hambal. Ngagoak eta tukang roti memeluk erat badan Imam Ahmad. Kumaha cek Imam Ahmad? Kaulah teboga dulur, teboga baraya, teboga babaturan di mana di Basrah. Jauh-jauh kaulah di Baghdad. Ngajorojoy dina hate kaulah hayang indit ka Basrah. Ternyata anu ngondang kaulah datang ka Basrah istighfar nu diamalkeun ku anjeun. Dengekeun ku anjeun lain ngan sakada di dunia anjeun panggih jeung kaula, di akhirat anjeun dituyun ku kaula. Masya Allah. Makanya saur Nabi aya syafa'ah khos. Pertolongan anu dilegalkeun ku Rasulullah pikeun ulama-ulamana supaya bisa nulungan muridna, nulungan jamaahna. Masya Allah. Sabab pewaris Rasulullah ya hiji ulama anu dimuliakeun. Pewaris Rasulullah anu dilegalkeun diresmikeun ku Rasulullah, tulungan murid anjeun itu, tulungan jamaah anjeun. Maka lamun orang sering silaturahmi di majelis taklim di pesantren jeung guru-guru urang bari sering katinggali bae ku guru urang, mudah-mudahan guru urang teu pohoeun di akhirat. Bisi urang keur dipilaraan ku malaikat, keur disiksa malaikat. Ulah disiksa eta jamaah kaula. Aya ulama nulungan eta. Cek malaikat, anjeun kenal keneh, ieu jamaah anjeun. Wauh, kaula kenal. Sok ngaji di majelis taklim kaula. Pan jamaah anjeun loba, nu ieu mah spesial. Kaula nyaho, apal pisan. Sabab tiap ngaji di hareup sare bae. Keun bae. Sarena ge jadi ibadah di majelis mah. Nya, mata kumpulkeun bae pahala tina dahdir. Teu nanaon. Mantak sing deukeut jeung
guru ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Rasulullah sampai dibanggakan ke Rasulullah. Ulama-ulama kaulah di akhir zaman bakal lebih hebat dibandingkan jeung nabi di kaum Bani Israel. Nabi Isa bisa ngahirupkeun ngobrol jeung nu maot. Leres teu? Leres teu? Kalawan ucapan kum biidnillah. Hirup anjeun kalawan izin kaula. Tapi ulama Rasulullah lebih hebat. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngahirupkeun anu pahe cukup ngucapkeun kum biidni. Hirup anjeun kalawan izin kaula. Mantap. Mantap umat Rasulullah, ulama Rasulullah lebih dibanggakan. Subhanallah. Ya, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu kadua spesial umat Rasulullah nu bakal menang syafaah Rasulullah, umat yang rajin membasahi bibir dengan zikir kepada Allah. Ya sok ingat baheula, anu paling rajin zikir indung bapak urang baheula. Indung urang bari ngais budake zikir, ngobrol jeung orok jeung bayi. Allah, ya Rasulullah. Ibu kitu teh ayeuna jeung budak. Hei. Boro-boro. Budak rek sare di ayun baheula mah indung zikir. Ayo nak tidur ya. La ilaha illallah. Hebat baheula mah. Indungna menang ganjaran. Hati budakna tenang, sabab aya kalimat dikir direkamkeun. Di tengah peuting budak ceurik dicekek ku indungna. Molor. Ngagandengkeun bae. Ayun mah, di ayun, ayo sok sare perem. Mah terek udang isuk-isuk ngaulaan maneh, tengah peuting kudu begadang. Perem, ayun, di ayun, ayo. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, ngayun budak lain dikir mere lagu. Nya budak lain molor, molotot bae. Mikirkeun lagu hayang geura poe Minggu. Nyakeun bae Asep da lagu budak eta mah, lagu budak tapi eusina nitah ulin. Sok pakai lagu anak-anak tapi judulnya ganti, yang nyuruh ibadah jangan hari Minggu, ganti hari Jumat. Enak tidur ya, mah pulang ngaji kemarin dapat lagu dari Asep Mubarok, judulnya hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah, zikir tulis Pak Ud. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Ketengah didik lagu. Datang bapak anak, geus ceng, perem. Abah boga lagu, matematika. Dengekeun. Ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2. Lamun bisa ngaji engkeuna bisa ngadua, itu kan lumayan. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua insyaallah menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat moal hese barangakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun 16 seubeuh barangakan pasti bakal awet beas lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32. Lamun geus loba beas bisa mere kami toha. Lumayan. 32 jeung 32 jumlahkeun 4 geus bager kami toha pamajikan bisa 4. Nah eta. Setuju Bapak-bapak? Yes. Ibu-ibu? Masalah buat Allah. Cek ibu-ibu, ya iyalah. Bu, hayang boga salaki setia hayang. Hayang teu. 3 resep nati Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hiji, sing pintar nyenangkeun hate salaki ku bahasa. Ulah cere.
Mun ngomong jeung salaki ulah polotot. Yung ngomong jeung salaki mata bijil ciduh muncrat amit-amit. 2, senengin suami dengan tingkah laku, dengan bahasa santun. Siti Khadijah kalau dipanggil Rasulullah, ya Humaira, Siti Khadijah menjawab, labbaika ya Rasulullah, rendah suarana. Ibu gitu tuh. Geus Pak neangan deui lah. Ya Allah. 3, senengin suami dengan dandanan. Siti Khadijah tuh dandan mempercantik diri ketika menghadap Rasulullah. Ay ibu dandan kemana? Kok mendangan ke mall, ke pasar, babak belur, pabrik cat pada pindah kabeh. Giliran molor jeung salaki, percis neuni pelet nyasar. Atuh salakina asup ke kamar, muringkak bulu puntuk. Anu cepat dina kasur. Bau kacak-kacakan, tali kutang pegat sebelah. Nu sabelah tali behak geus disambung mah ke peniti. Salakina ngadeg-deg di kamar bari molotot kana kasur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi. Ya Allah, ya di kamar aya penampakan ya Allah. Ai dideleukeun ho geuning beungeut pamajikan. Ah, keun bae goreng-goreng ge aing rindu digabrug ku salakina. Salakina gogoakan. Panitih nojos. Amit-amit geus goreng bau nyiksa. Mun bapak boga tipe istri casingnya sudah seperti itu alias nini pelet, eta geus meujeuhna dikana kulkaskeun. Mending ganti casing baru. Kok ondangan. Nu meunang tukang ojek. Salakina kabagian bau kelek deui, bau kelek deui. Bu. Kok Siti Khadijah bisa mulia gitu Asep? Aya nu ngadidik, aya saha Rasul suaminya. Jadi lamun bapak yang boga pamajikan solehah, syaratna salakina kudu mampu mere contoh soleh ti heula ka pamajikan. Tenang, dibelaan ku aing, tenang. Rasul manggil Siti Khadijah dengan panggilan mulia. Ya Humaira, bunga mawarku, sini sebentar. Ibu digitu-gitu teu ku salaki. Dipanggil kitu teu ku salaki. Atuh salasi apa pen? Ngamanggil ka pamajikan sadaek-daek. Demek ka dieu, demek. Pamajikan leuwih kasar, aya naon jebrag, astagfirullahaladzim. Geus eueuh kalimat mulia eta mah. Nah, Asep Rasulullah memuliakan Siti Khadijah, wanita. Seorang ibu dari anak-anaknya. Dan Rasulullah sendiri yang mengangkat derajat wanita. Betul? Sebelum Rasulullah diutus, wanita gak ada harganya. Tapi kalau Rasulullah diutus, diangkat derajat ibu-ibu. Menjadi 3 tingkat di atas bapak-bapak. Eleh Pak. Cicing. Ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi. Eta lamun 20 anakna aing bulak-balik bae lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayo di qasidah aya. Baheula malin qasidah. Ulang keur leutik baheula. Nu maena ibu-ibu alatna baruleud gede naon baheula mah? Hah? Genjringnya. Anu pukulanana jadul eueuh variasi baheula mah.
Laguna teh jauh tiadana. Jeung eta hamawi yamis mis tah baheula eta tah. Favorit aing lagu baheula eta. Nu maena Bi Engkom, Ceu Uun, Bu Yayah, Ceu Ebah, Bi Acih, Mararaen. Ceu Edoh kecerek. Pukulan jadul eueuh variasi, pak brung brung pak brung pak brung brung pak. Ti mimitin pe kaanggeus kitu bae. Ya dana dan brung pak brung baheula. Ai sok lalajo baheula. Abdi rombongan kasidati kampung gabus pak brung brung pak brung baheula. Bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Eta nini nya Rolling Stone. Leungit genjring datang rebana. Mulai variasi pukulan. Mun di Jawa Barat aya almanar. Mun di Jawa aya nasidaria. Dengan pukulan-pukulan variasi rebana. Crak. Jering 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 jing 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 jing. Crak. Jering 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 jing jing ting tem jing jing ting tem jing jing ting ting tem jing jing ting ting tem tak tung 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 ting tem jing 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 ting tem tak tung 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 ting tem jing 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 ting tem tak tur tuk tak tung tung jing 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 ting ting tem saminggu aing latihan eta. Leungit terbana datang Cerawis. Hah? Oh emak geus kolotnya. Marawis. Budak santri di imah beli alatna baru leutik. Unggal malam latihan nakol sadaek-daek kadenge ka mana-mana. Eueuh opak kadenge nate gitu. Eueuh opak aya gemblong. Ya Allah. Indung boga jasa nu teu bisa dibayar ku salaki, teu bisa dibayar ku anak. Mana jasa induk teu bisa dibayar ku salaki ku anak. Jenjang menuju kehamilan. Punten, ibu setiap bulan sekalina ngeluarkeun darah kotor, bener. Naon disebutna? Bahasa agamana head, bahasa nasionalna mens, bahasa Sundana naon di dieu? Kotoran. Karang ngadenge aing kotoran. Atuh sikat mah ke sikat kawat. Kareseban. Bahasa premana naon? Aya bahasa premana aya. Lain si brewok muntah darah. Si brewok utah getih. Mun brewok utah getih si botak jadi merana. Gas. Maaf, cenah lamun ibu keur head, sok anu nyeri badan, bener teu Bu? Urang bapak ngarasakeun teu? Hayang terima bersih. Cek ibu-ibu, atuh teh adil nu men awewe, justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun. 10 menit ka bedug lohor, ibu men, ketika adan lohor, ibu molor. Bablas nepi ka asar. Cek salakina dosa sia teu salat. Sorry Kak. Men. Gagah. Ramadan berang-berang ibu-ibu mah dahar bae di kamar. Salaki nama sempoyongan lemes. Begitu asup ke kamar pamajikan ke dahar. Ayo sia kanyahoan nyai teu puasa. Dosa nyai. Sorry Kang. Men. Berarti lamun ibu boga salaki tara salat, tara puasa Ramadan, berarti salaki ibu euker kuma penanggulangan anak gampang soptek urut ibu wawelkeun kana sungut salaki. 2, jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki hamil keur ngidam ripuh ibu bener. Kamu 8 bulan gede beuteng. Capek cek ibu. Tidur terasa enggak nyenyak Bu, betul? Hareudang bae bener. Mur keur gede beuteng cenah eta. Pan salaki mah ngorok bae tibra. Pamajikan mah pegel geus guling gasahan ka ditu ka dieu. Nya ngegir bae pegel asa keplok. Nang kuban cieun mejret. Nang karak bae curiga.
Sieun anu teterekelan deui. Atuh sebab salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Mana deui jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki? Ngalahir, ngajuru teh juruna maot, taruhana nyawa. Bener? Bapak ngarasakeun teu? Hayang tarima beres. Pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok. Salakina mah ngenyotan jinggo bae di luar. Cek bidan, ieu salakina, ya Bu bidan. Samperkeun pamajikan geus beak tenaga, karak nyamperkeun. Nyai, semangat nyai. Keluarkeun tenaga, isirah budak geus nongtot rek bijil. Nyeri Kang, nyeri, geus eueuh tenaga. Pasrahkeun nyai, tawakal pasrahkeun ka Allah. Nyeri Kang, heujeunkeun nyai, geus teu kuat Kang. Jeung akang bareng ame tenaga baru. Ayo 1 2 3 ayo. Ayo nyai ayo. Bidan kaget. Ternyata salakina nu ti heula ngalahirkeun. Cek bidan ya orok bau naon. Si goblok modal, ih amit-amit najis. Lain seuri adang dengekeun. Heri dengekeun, sing nyangah ka pamajikan. Nyawa nu ditarohkeun ku pamajikan, bener? Doakeun sing saroleh, amin. Ya Allah ya Rabbal, sakitu bae mudah-mudahan manfaatna. Geus 2 jam teu karasa ieu. Naik jam 10, beres jam 12. Tadi jam 10 kurang 15 menit, ayeuna jam 12 kurang 4 menit. Ngahaja menang atur, 2 jam cukup, hareudang tepugu ieu. Ongkoh lapar deui. Sajam deui emang aing robot nah. Doakeun bae sing sehat, panjang umur, urang deui sing sararehat panjang umur, jaga persatuan kesatuan supaya jadi kekuatan, jalin silaturahmi, insyaallah rezeki dimudahkeun. Amin. Doakeun para pemuda sing saroleh saroleha. Bapak anu boga pegawean sing berkah buat bekal ibadah. Anu masih can boga digawe, mudah-mudahan ku berkahna Allah halal bihalal ieu. Mudah-mudahan anak urang can boga gawe, sing dibukakeun pagawean-pagawean anu berkah nu halal. Anu keur sarakola khusus nu marasantren anak urang sing mareunang ilmu anu manfaat dunia akhirat bisa nyafaatan ka indung bapana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق له وبالطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.